Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi dongeng Sunda sadayana anu di Maranawe ayana. Mangga urang lajengkeun deui anca dongeng anu judulna Ganggaong. Dinten ieu urang namatkeun wae nya. Dugi ka episode genep ieu namatkeun kitu. Mangga supados teu yang kolong teuing kana waktos. Urang kawitan wae anca pedaranana. Untung keur kitu teh kurunyung sena ti kamar. Gek manehna diuk hareupeun bapana. Pok nyarita. Alhamdulillah Pak, tos tiasa damang sabihara bihari deui. Muji syukur kanu Maha Kawasa. Bapa ayeuna tos tiasa mulih deui ti alam panyabaan anu sanes alamna manusa. Pikeun anu saterusna mah barabat weh sena ngadadarkeun segala rupa pangalamanana. Dina sajroning nulungan bapana nu keur aya di alamna lurik jarian teh nya. Nepi ka bisa mawa balik lelembutan bapana tuk nepi ka ngahiji deui jeung warugana dina waktu harita. Mang Juha oge sarua manehna nyaritakeun tur nerangkeun segala rupa nu kaalaman ku dirina. Ti mimiti brekna gering tuk nepi ka danget harita. Anu kacendek kana nama sararea paham jeung ngarti ngeunaan sabab musababna panglamang Juha nyata bapana kasarad ka alam jurig atawa siluman. Nyatana alatan peta delekana nini cengkir ngan teu papanjangan ari nyaritakeun ngeunaan juragan Mardi Samah. Anu penting nama Mang Juha bisa dager sabihara bihari deui. Sumuhun kitu Pak. Ma, oke Akang. Keun geus urusan anu gaduh lakuna mah teu kedah dipanjangkeun lah. Anu penting ayeuna Bapak panantos salamet damang tur pulih sakumaha biasana deui. Insyaallah sagala rupina tangtos aya pertanggal walaranana. Maksad abdi anging Allah nu Maha Uninga kana sagala rupina. Janten ayeuna mah kantun syukurana wae. Ceuk sena pariurut leret ka indung jeung ka bapana oge ka lanceugna. Caga ayaan keluarga Mang Juha anu keur meunang kabungah jeung kabagjaan mah urang tinggalkeun heula. Nyata sanggeus Mang Juha nyata jadi bapana nandangan kasakit aya kana bulana ayeuna geus cager sacara biasa deui. Cindekna geus teu kagambarkeun weh ku carita sakumaha bungangang hate birum jeung kadua anakna. Istilahna gedena Gunung Himalaya moal bisa nandingan kana gedena kabungah maranehna. Ayeuna urang kocapkeun di tempat nu ini cengkir, nyatana di hiji tempat nu katelahna pasir jurig teh. Harita wanci tengah peuting sabada 2 poe Mang Juha geus ditulungan ku sena tina kungkungan tali gaibna teh. Ari Ki Borongol waktu manehna eleh jajaten ku sena, manehna teu buru-buru laporan ka dununganna nyatana ka nini cengkir. Ari sabab ngarasa sieun ditibanan hukuman ku nini cengkir. Alatan anu dijagana nyaetana Mang Juha geus bisa karebut tuk dibawa pulang ku sena. Kurang ajar, geuningan geus eueuh bengok manusa ku aing dicangcang di dieu teh. Nah ka mana ari si Borongol, dasar siluman bleguk, teu bisa dianekeun. Saha manusana anu kumaha nyokot tawanan tina kungkungan tali gaib aing. Awas ya Borongol. Paingan aing ngadak-ngadak kayangan tong ka dieu. Ceuk nini cengkir nu harita keur ngontro tawananana nyatana jirim lemesna Mang Juha teh. Anu kabuktianana geus eueuh di tempatna. Teu loba deui mikir geleber weh nini cengkir harita keneh hiber ka Jomantara. Dina palebah tak-tak kencana katempo anak monyet piaraanana nu dingaranan Seonyot teh muntang meniti papereket kana buukna. Bari teu eureun kekerewekan da sineun labuh meureun. Tukung 5 menitan oge nini cengkir geus nepi ka tempat anu dituju. Hiji tempat nu lain di tempatna bangsa manusia. Tapi alamna bangsa siluman silmin katut barakasakan jeung sabangsana. Tapi pikeun nini cengkir mah teu jadi ukuran. Reka mana mendi oge cohagna geus eueuh hahalang antara alam manusia jeung alam dedemit atawa siluman teh keur nini cengkir mah.
carek paribasana geus dijieun jalan ka cai beureun. Harita dihareupeun ini cengkir ke tempo aya hiji tangka anu gedena leuwih ti duaeun beuteung muning. Ini cengkir ngajanteng hareupeun eta tangka. Teu heula ok nyarita satengah ngagorowo. Borongol, keluar sia buta orang kurang ajar. Bleguk sia. Api-api teh nenjo ka aing. Hayo bejil. Pokna itu teh bari ngacung-ngacungkeun iteukna ka hareupeun eta tangka. Sautara kitu anak monyet anu tadi nenceleina tak-tak kencana ayeuna mah geus teu katempo teuing ka mana. Teuing lamun keur ulin mah beureun. Lila anu dititah keluar teh can jebol keneh wae. Ini cengkir jadi tambah pisan nafsuna. Harita iteukna langsung dibabukeun kana tangka anu aya di hareupeunana tadi. Hiu, dorok-dok, jelegur. Tatangka kaya anu sakitu gedena teh saharita jadi ancur ngajadi lebu. Kaayaan di dinya ngaguruh teu puguh kadengena. Sasatoan anu keur harees oge birat lalumpatan. Sieuneuun kabayarang ku nini cengkir anu keur amuk-amukan. Saenggeus eta tangka ancur ngajadi lebu, celegedeg. Dina tapak tangka anu ancur teh nyaho-nyaho aya hiji jirim geblegedeg. Anu taya lian nyatana Ki Borongol. Sing horeng, tangka anu tadi teh bisa disebutkeun tempat cicing Ki Borongol geuningan. Katempo beungeutna bangun anu pias. Sanajan sacara kasarna maehna bibanda awak anu gede turu pikasieun, tapi memang Ki Borongol teh kaasup buta hejo patalukarna nini cengkir. Jadi anggar sieun ari nying hareupan nini cengkir mah. Sugan kudu kitu sia. Kalah nyumput sia teh Borongol. Tadi maju ka hareup, lain da cedog wae buta urang bleguk. Ceuk nini cengkir sasentak ka Ki Borongol. Bari jeung sieun-sieun oge antukna mah Ki Borongol maksakeun nyampeurkeun ka hareupeun nini cengkir. Sanggeus kira-kira salengkahkeun deui, tadaok maehna nyembah. Bari nyarita sanduk-sanduk. Unjuk kumaha Gusti Nini? Nguing nyangakon meuheung nuktukun, nyuku genteng belokeun. Kumaos nguing nyileureun, untung bisa ngajaga manusia nu ngaran si Juha. Gabang nguing teh ngumasa teu nguat ngayunan ngilmuna manusia nu nyokot si Juha. Cenah kitu na teh bari terus nyembah nepi ka totonggengan bakat ku sieun ku nini cengkir. Borongol kurang ajar. Kunaon sia teh langsung laporan ka aing nalika peuting kajadianana, kalah nyumput sia. Mun aing teu mantau ka dieu mah, aing moal nyaho yen si Juha geus aya nu ngabebaskeun, bari jeung geus bawa ku nu ngabebaskeunana. Sok jawab sia. Ini cengkir tutunjuk ku iteukna kana irung Ki Borongol. Uing teh ngumasa teu langsung bebeja antara nyieun ku Gusti Nini. Gitu Nini. Tembak Ki Borongol nyebutna Gusti Nini ka nini cengkir teh. Dasar buta orang beleguk, eueuh kabecus. Piraku sia bisa eleh ku saurang manusia. Biasana ge pan sia teh sok ngakanan manusia. Sok pijakeun ka aing, saha manusana nu ngarebut si Juha tina kungkungan pangborgot gaib aing. Ayo bejakeun. Saha manusana, urang mana? Awewe atau lalaki? Kolot atau budak? Ini cengkir nepi ka noros tos tumanyana. Meni ditetek dia wartawan wae Ki Borongol oge kalah ngahuleung. Dieureun beureun ari nanya ti nini cengkir anu saperti kitu. Ngomong sia teh Borongol, lain ngajodog wae. Jika nu tengar kalongeun, hayo sia ngomong. Ngomong Gusti Nini. Eta manusia nu mawa si Juha teh manusia jaruna. Ngan ngorang ini ngari nyebutkeun nama ka si Juha teh bapa. Ngartina meureun eta manusia teh ngandakna si Juha gitu. Ceuk Ki Borongol nyoba ngajelaskeun ka nini cengkir. Anak si Juha, saha? Sakanya aing mah anak si Juha mah ukur 2. Lalaki hungkul. Jaba da duana ge ngarumbara, jauh ti lemburna deuleu. Ceuk ieu tadi bikang. Anu bener sia mere katerangan teh. Montong dibarengan ku ngawadul bisa dipencit ku aing. Ya anu nyebutkeun bikang marina ge
ngapanan nyek winge nyaluna usni ini mah alah ngabodor wahahaha Gandeng sia montong seri aing teu hayang seri dulu aing beureun salah dengean tadi mah saha manusana anu ngakukeun anak si Juha teh lamun aing teu salah mah panggedena ngaranna si Darga nu kadua anu bungsu ngaranna si Sena saha si Sena atau si Darga anu nyokot si Juha teh cek ini cengkir mencerong karena banget Ki Barongo. Ngenyam benar Isena karena tengus ini anu maha tuh sajong-jongan ini cengkir ke tempo ngadon ngahulang tarangna kerjut jika anu keur mikir tapi teu deula pok nyarita deui tadi si Sena nya manusia nu mantakana teh teh nyahoeun sahari aing meureun minggu satu hari kitu mah aing ayeuna keneh rek mantong sacap nyarita kitu geleber weh jirim nini cengkir ngageleber ngapung deui ka Jomantara ari Ki Barongo ukul bisa gogodeg beri ngahulang tapi akhirnya mah manehna oge ngaleos di dinya bari ke garendang ngaring-ngaring kudu ngajedog di mana ngayona di mana geus ngancur geus nini meot malah ngaruksak di mana si ngoblong teh cenah kukulutus bari mencerong kana gunukan lebu urut tangka nu ancur tadi teh sanggeus ke garendang kitu mah les weh jirimna Ki Barongo ngaleungit ngiles teuing ka manalosna kebatu mampahna nini cengkir sabada menang keterangan kitu Ki Barongo yen anu ngabebaskeun Mang Juha teh tayalian ti anakna nyaeta Sena harita keneh manehna ngajugjug ka lemburna Juragan Mardisam teu kungsi mamenitan oge geus nepi harita wancing geus nincek ka janari leutik nini cengkir mah lain manusia biasa benang disebutkeun setengah jelema setengah jurig manehna mah kalawan sakicep oge jirimna geus aya di jero imah Juragan Mardisam jadi teu ngaliwatan kana panto atawa kana lawang asupna teh ketempo manehna culang cileung disajeroeun patengahan imah geus hees jikana si Kisamna ge wayah kieu mah mun digeuingkeun ku aing sieun nyarekan tiraha kita si Kisam mau nyarekan ka aing nah jadi ngacok ieu aing ngomong teh heueuh ku aing rek dobrak panto kamarna kaya kieu mah tapi apanan eueuh pantoan wanggona oge alah gara-gara si Barongo aing jadi katepaan podo jeung beleguk setan teh cek ini cengkir jadi norowec ngomong sorangan Kisam keluar heula montong hees wae geus perang ieu teh deuleu geubat keluar pijil aing aya perlu ka sia pokna deui make nyebutkeun geus meurag sagala sakitu keur simpena teh tapi untungna kabenaran meureun Juragan Mardisan kelilir tina sarena tekung silila ketempo ku nini cengkir Juragan Mardisam kaluar ti jero enggona bari dihahayungkung ku sarung tonggong dampaleungeunna dipake gisi kana beungeutna ketempo masih lulungu keneh lelembutanana jiga anu acan karumpul kabeh da kalah ngajanteng bari rucang-ricang teu buru-buru nyarita ka nini cengkir kalah ngaulang kitu tunduh keneh sia teh Kisam henteu nini henteu mangga calik heula atuh mun jiga anu aya kapentingan kitu geuningan aya naon nini jawab Juragan Mardisam kituna teh bari gek diuk dina kursi hari nini cengkir maena oge nurutan diuk dina kursi jadi teh pahareup-hareup jeung Juragan Mardisam heueuh deuleu atak peting-peting aing mantong ka dieu oge aya perlu ka sia aing teh nya ngeunaan manusia anu ngaran si Juha oh kumaha kitu ini maksudna kumaha Juragan Mardisam can paham kana naon rek ditepikeun ku nini cengkir ka manehna ngeunaan Mang Juha jalma anu di delakaanana da sia anu kitu teh mah
Lamun ti heula keneh di podaran mah meureun geus moal aya deui urusan jeung pigawean deui ka aingna. Bisi sia hayang nyaho, si Juha teh geus aya nu nyokot tina pangborogod tali ka ibu aing. Lalembutanna geus ngahiji deui jeung raga badagna. Anu ngandung harti, si Juha geus cager tina pangaruh ilmu rejit aing. Dasar belegug sia mah, make jeung hayang ngaganggayong sagala, jadi we riweuh. Ceuk Nini Cengkir jadi mepeus keuyang popolotot ka Juragan Mardisam. Sajongjongan Juragan Mardisam teu waka nyarita, katempo jadi ngahuleung bangun anu keur mikir. Tapi anu akhirna mah pok manehna nyarita. Nah, bisa aya nu mawa kitu Nini. Apanan aya nu ngajaga meureun nyaeta anak buah Nini. Terus kumaha atuh? Pokna panonna mencrong kana beungeut Nini Cengkir. Dina jero hatena manehna ngarasa kuciwa sabab acan ngarasa puas ka Mang Juha teh. Anu matak anu mawi sia. Ulu botak tinggal awi. Si boronggona sileureun. Tapi teu nanaon, da lamun ayeuna ku aing rek di podaran mah gampang. Ngan aing rek tumanya heula ka sia. Nah arek teruskeun lalu ka si Juhana atawa moal. Lamun arek ulah digagayong jiga kitu, langsung we podaran. Kumaha lamun kitu? Ceuk Nini Cengkir nandaskeun. Nyari kuring mah keur waktu ayeuna kumaha dena we. Rek di podaran langsung mangga. Da geus cukup lah ngaganggayong mah sakitu ge. Jawab Juragan Mardisam, akhirna mah mere kaputusan ka Nini Cengkir. Tah kitu atuh. Meh teu riweuh ka aingna ari di podaran langsung mah. Ayeuna aing rek mantau, mana aing minta deui duit. Dabongan sia ngagawekeun deui ka aing. Buru minta duit aing kisam. Ceuk Nini Cengkir bari namprakeun dampal leungeunna ka hareupeun Juragan Mardisam. Keantosan atuh Nini, urang nyandak heula artosna. Ceuk Juragan Mardisam nyarita kituna teh bari tuluy cengkat. Laju leumpang asup ka jero enggona. Teu lila oge geus ngurunjung deui. Bari dina leungeunna ngajingjing carecet wadah duit. Gek diuk deui dina tempatna tadi. Ieu Nini, cukuplah sakieu ge. Bari ngasongkeun eta carecet ka Nini Cengkir. Ku Nini Cengkir gancang di tampanan, jiga nu atuh pisan dibere duit teh. Padahal keur waktu ti heula mah manehna teh pan teu butuh ku duit cenah ngomongna. Nuhun sia kisam. Pokona si Juha ku aing rek diberesan peuting ayeuna keneh. Aing ayeuna mantong sia kisam nya. Geus cacap nyarita kitu kojengkang. Manehna ngojengkang leumpang buru kalawang panto. Sanggeus aya di luar gleber hiber. Teu beda we jeung kalong katempo jirimna ngagayabag di luhureun suhunan. Dina waktu anu ngan sakicep, jirim Nini Cengkir geus nepi ka patempatanana. Nyatana di hiji pasir nu katelah pasir jurik teh. Lain di imah cicingna ge, tapi dina jero guha anu nyereng kedong jiga liang panyuputan bagong. Saja banding ti paroe katambah bararau hangru deui di jero eta guha teh. Tapi dari pikeun Nini Cengkir mah geus biasa meureun. Harita katempo Nini Cengkir rumpa-rampa kana saku jubahna. Teu lila gorehel dina leungeunna nyaho-nyaho geus ngagorehel nyekel paneker. Cekes dihurungkeun bray. Di sajero dinggu teh jadi caang. Tuluy nyeungeut damar cempor nu ngagante dina sela-sela batu. Katempo ayeuna mah di dinya teh loba parabotan kaya ningkatel, panci, coet jeung sajabana deui. Samalah papakean oge loba. Jaba katempona wareuteuh keneh deui. Udah meureun anyar meuli. Eta pakaian teh ku Nini Cengkir diselap-selapkeun dina sela-sela batu guha anu marelenge. Ceuk pamikirna mah asa pantes we meureun. Lamun ceuk urang mah hek cilepan atau make gantungan baju. Tapi ketang da can usum gantungan baju meureun zaman harita mah. Sabut keur kitu galacang ka hareupeunana aya anu ngagalacang. Anu taya lian anak monyet piaraana teh nu dingaranan si Nyonyot. Terus eta si Nyonyot teh nerekel kana suku Nini Cengkir bari teu gegerewekan. Sono beureun kadununganana anu karek datang. Ngajog-jog heula sia teh konyot. Aing cara keneh deuleu. Sia geus nyatu acan. Ceuk Nini Cengkir bari nyepeskeun anak monyet nu nyakaran kana bajuna. Jiga anu ngarti eta anak monyet teh gajleng dina awak Nini Cengkir. Tuluy cinukduk luhureun batu bari terus paberewekan. Aja dong gue sia di dinya. Bisi sia rek kees mah pek wae. Ti heula aing rek kanggon heula aya pigaweun.
ulah bakal ganggunya. Geus nyarita kitu ka anak monyet piaraan mah Nini Cengkir tuluy ngajengkang kebat lempang baru ka hiji rohangan nu aya di eta jero guha. Di jero rohangan anu disebut enggon ku Nini Cengkir teh meuni poek burekem teu kadeuleu curug-curug acan. Tapi pikeun Nini Cengkir mah da geus biasa meureun. Sakitu poek mongkleng oge lempangna teu ditarajong. Jaba apa deuih ke tempat anu rek ditujuna nyaeta hiji batu anu nemprak paragi mujas medi atawa tatapana. Gek manehna diuk dina luhureun eta batu terus leungeunna nyekeskeun deui paneker gur we hurung. Kaya di jero enggon ayeuna mah katara jadi caang. Geus kitu manehna tuluy nyokot parukuyan anu ngabagug sisi bilik guha. Tuluy ngahurungkeun tapas kalapa garing bari keger nyeman mapatkeun jangjawokan Nini Cengkir meruluk-merulukkeun menyan kana parukuyan. Saharita kaya di jero enggon teh jadi mulek ku haseup menyan. Anu nyelengseng ka ambeuna bau jurig jarian. Kurang leuwih aya kana sajamna Nini Cengkir kituna teh. Maehna keur metakeun ilmu panemu campe pamakena pikeun noropong ngeunaan jalma anu geus ngabebaskeun lembutanna Mang Juha tina kungkungan tali ka ibna. Nyata Sena anu pamustunganana jep Nini Cengkir jempe ngeureunkeun jangjawokanana. Tuluy panonna rarateret jiga aya anu keur diteangan. Teu heula pok manehna ngomong sorangan. Kurang ajar. Aya hubungan naon antara si Sena anakna si Juha jeung si Sodikin. Yakin kawan jelas aing tadi nenjo aya si Sodikin. Itu pokna. Si horeng Nini Cengkir teh wawuheun ka Mama Sodikin. Jalma anu ngawaris kitab mustika panggendam sukma anak ka Sena. Samalah ketang lain wawuh deui. Mama Sodikin mangrupakeun musuh kabuyutanana. Baheula keur maranehna ngarora. Tapi tuk nepi ka dangat harita Nini Cengkir acan kungsi bisa ngimbangan kana ilmu kalinuhunganana Mama Sodikin. Nini Cengkir oge nyahueun ngeunaan kitab mustika panggendam sukma nu ayeuna geus aya dina diri Sena. Maksudna lain geus nyahueun yen eta kitab mustika geus diwariskeun ka Sena, tapi nyahueun yen Mama Sodikin mibanda eta kitab pusaka anu kasebut mustika panggendam sukma. Tapi pikeun si Nini Cengkir moal rek sieun. Rek saha-sahana si Sodikin oge aing moal rek mundur. Ayeuna keneh samemeh aing neluh si Juha. Aing leuwih ti heula modaran eta mangkeluk. Hayang nyaho sia. Cacap nyarita kitu gernyem-gernyem Nini Cengkir gernyeman mapatkeun jangjawokan pangwisayana ditujukeun ka Sena. Teu kagok manehna harita matakeun ilmu paneluh tingkat anu pamungkas. Sabab Nini Cengkir sadar jalma anu rek dijadikeun korbana waktu harita lain jalma sabongbrong. Kocapkeun ayeuna di sejen tempat tapi di waktu anu sarua di imah Mang Juha kebenaran harita Sena masih kene aya di imah. Hartina acan balik beneran. Angkeuhan teh rek isukan mulang ka lemburna. Harita wanci tereh nincek ka wanci bedug subuh. Sena oge geus hudang tina sarena. Ongkohanan da teu pati beureum manehna mah. Paling ukur sajam sarena teh. Sapeuting teu oleh wiridan jeung ngalaksanakeun salat-salat sunah di antarana salat sunah hajat jeung salat sunah-sunah anu lainna deui. Sena memang geus bisa ngarasakeun manehna ngabogaan pirasat saprak manehna ngabebaskeun lembutan bapana anu ditalimbeng ku Nini Cengkir. Sena yakin hiji waktu bakal aya buntutna. Bener pisan. Peuting harita nyaeta peuting di mana Nini Cengkir rek ngirimkeun teluh ganggaungna ka dirina. Ku kahebatan jeung kaahengan kitab mustika nu geus hiji dina dirina, Sena bisa ngarasakeun waktu eta bakal aya anu datang, anu baris nyilakakeun ka dirina oge ka kulawargana. Aing kudu waspada tur ati-ati sabab nurutkeun pirasat. Peuting ieu bakal aya kiriman kasakit ka aing jeung kolot aing. Malah teu mustahil bakal ngarah kana nyawa. Ya Allah, mugi-mugi Gusti nantayungan ka diri abdi sareng bapa abdi sareng sadaya kulawarga abdi tina niatna jahat jami anu bade deleka. Itu gerentesna hate Sena. Hatena teu petot-petot nenda ka Maha Kawasa sangkan diselametkeun tina segala rupa mara bahaya nu ngancam ka dirina katut kulawargana.
Harita Sena ngarapetkeun kadua sukuna dina posisi sila. Sidakep sinuku tunggal parona peureum. Kadua leungeunna ditamprahkeun ka luhur. Batinna manteng muntang tulung Kahiyang Agung ngaliwatan kitab mustika nu sacara kasarna keur dicekelan ku leungeun katuhuna. Selang sabaraha menit gelebuk guprak. Kadenge aya sora anu nguduprak ngagelebuk. Neumrag panto tukang. Kadenge oge aya sora anu ngaguluprak di palebah rohangan dapur. Tapi Sena teu kapangaruhan ku sora-sora saperti kitu. Batinna tetep manteng, dirina ngrasa yakin pitulung Allah pasti bakal datang pikeun tayungan dirina tina serangan jalma jahat nu ngirimkeun teluh pangwisaya. Blesat kahareupeun Sena aya hiji cahaya beureum ngablesat. Katempo eta cahaya beureum teh ngagebur dina wujud buledan seuneu nu ngabebela. Hawa di jero kamar dumadakan jadi panas ngahayab. Beuki lila panasna beuki newewet karasa kana awak Sena teu beda jeung nu direrab ku ruhak-rurukan. Tapi Sena tetep teu usik tina tempatna. Bareng jeung kitu blesat tina embun-embunana Sena oge kaluar cahaya bodas. Wujudna eta cahaya nu kaluar tina embun-embunan Sena ngarupakeun pedang panjang nu kabuleun ku haseup ipis. Syet eta pedang bodas nyamber kana gulungan seuneu. Tapi blesat gulungan seuneu ngablesat ngumbul ka luhur nobros la langit kamar. Tapi dah henteu ari tobros mah deui. Da memangna lain jirim kasar eta gulungan seuneu teh. Geus pasti bisa nembus kana barang naon wae teu kudu ngaliwatan lawang. Sawatara eta pedang bodas oge langsung ngablesat nguda gulungan seuneu nu geus aya di luhur. Anu antukna ger we dua kakuatan antara gulungan seuneu ciciptaan nini cengkir nurek ngarah patina Sena jeung pedang bodas jelmaan kitab mustika panggendam sukma diaradu di luhur. Pangaruhna kasakur pangeusi lembur nu harita geus mimiti harudang kadenge sora angin mengguruh di selangku sora guludug ting jeleger puguh matak aneh. Dina wanci kitu wanci subuh nu harita bulan oge masih marak bakcaang make jeung aya guludug sagala. Anu pamustunganana bledak jeleger hus. Sababaraha kali pedang bodas nu kaluar tina embun-embunan Sena nyamber kana gulungan seuneuna nini cengkir. Akhirna les eta jering buledan seuneu ngaleungit ngiles teuing ka mana losna. Teu mampu ngayonan kahebatan pedang bodas jelmaan kitab mustika panggendam sukmana Sena. Ari geus kitu mah kaayaan teh normal deui jiga tadi. Langit oge caang, angin anu ngaguruh geus teu kadenge deui. Kocapkeun harita Sena anu keur sila di kamarna. Nyah panonna beunta sapada karasa aya nu nyelecep tiis asup kana embun-embunanana. Nu tayalian nyatana pedang jelmaan tina kitab mustika panggendam sukma anu geus bisa ngelehkeun tur ngusir kiriman wisaya atawa ganggaungna nini cengkir. Alhamdulillah Gusti, ayeuna abdi sareng kulawarga abdi pantos ditang tayungan diselametkeun tina naon rupiah ancaman. Dijalmi anu niat leka ka diri abdi miwah kulawarga abdi. Ceuk Sena ngagarendeng manuhunkeun kana walas aslina pangeran nyatana Allah Azza wa Jalla nu geus nurunkeun pitulung ngaliwatan kitab mustika panggendam sukma anu geus ngancik ngahiji miraga sukma dina dirina. Ayeuna urang malikali kaayaan di tempatna nini cengkir. Harita kadenge kahareupeun nini cengkir aya sora anu ngagubrak. Barang nini cengkir beunta katempo di hareupeunana aya hiji jirim jangkung gede. Huluna dugul tapi aya tandukan, awakna buligir teu di baju. Ukur make cawat hungkul. Beteungna bureuteu budayut jiga beteung kebo. Kekag eta makhluk ngadeuketan ka nini cengkir. Geus deukeut pok nyarita. Sorana semu berat jeung rada ngosong. Aing teh sanggup ngabinasa jalma nu dina dirina geus kaancikan ku mustika panggendam sukma cengkir. Kalakah aing nu ampir-ampiran binasa sia. Kusia we ka itu mentong litah ka aing. Pokna jiga nu teu sieunneun ku nini cengkir teh. Da memang lain patalukanana nini cengkir beureun manehna mah. Heueuh, aing oge apal eta manusia teh si horeng geus ngawaris mustika panggendam sukma. Nu keur waktu baheulana pusaka boga si Sodikin eta teh.
paingan waktu harita bet aya si Sodikin anu dembongan nalika aing meleng ngeunaan saha-sahana mangkluk nalah si Sena nyakeun bae ari sia geus ngarasa teu sanggup mah kalaginggi jugue ayeuna mah geura mulang ka tempat sia cenah bari mencrong kana beungeut eta makhluk. Teu bisa kitu deuleur nini peot sia. Aing mah rek mulang lamun aing acan uyup getih manusia. Kulantaran manusia anu tadi narek dibinasa ku aing teu bisa. Nyawayahna sia anu kudu dibinasa ku aing minangka gegentina. Gagabah, camplak, kurang ajar sia kalaginggi. Lain aing nu kudu dihakan ku sia minangka gentina mah deuleu. Sabab aing oge dahar ngajalankeun panitah batur. Tuh lamun sia yang keur gentina masih kisam, kophakan ku sia. Ceuk nini cengkir tungtungna jadi nuduhkeun ka juragan Madisam pikeun kagantina. Sanggeus puguh ngadenge kitu ti nini cengkir mah les weh jirim eta makhluk nu tadi disebut kalaginggi ku nini cengkir teh. Jelas dihareupeun nini cengkir. Rek ngadatangan ka imahna juragan Madisam pikeun diala nyawana minangka gegentina Sena. Dasar juring teu gablek cedok. Sangeunana make jeung hayang nguyup getih aing. Munduk oge si Kisam. Apa duli teuing najan modar ge si Kisam mah. Teu melang teu nineung teuing deuleu aing mah. Awas ya Sena. Ji waktu aing bakal nyieun palitungan ka sia. Sia ti mimiti ayeuna geus jadi musuh kabuyutan aing. Awas ya. Ceuk nini cengkir. Tungtungna jadi ngunek-ngunek. Boga tekad hayang ngarah pati ka Sena isuk jaga ninggeto. Gancangna carita isuk-isuk keneh urang lembur Cibeet geus guyur sabab tadi subuh ngadarenge kohko nu ditihtirkeun ti gardu anu ngabewarakeun yen warga lembur Cibeet aya anu ninggalkeun atawa maot. Ari anu maotna teh tayalian ti jalma panjegudna di lembur eta nyatana juragan Madisam. Jadi geus jelas pasti maotna juragan Madisam teh halatan dibinasa ku si kalaginggi. Makhluk anu keur peuting tadi gagal kabinasa Sena teh. Beja ngeunaan maotna juragan Madisam teh nepik oge ka lembur Cikopo. Nyatana lemburna Mang Juha. Udah puguh teu jauh jarakna oge. Jabati kitu da geus rapaleun sakabeh urang lembur Cikopo oge ka juragan Madisam mah. Geus pada apa kana kasongongan jeung kalenggusanana. Matak ngadenge maot teh jiga teu pati harayang ngucapkeun bela sungkawa. Mun kongang mah kalah aratoh jeung mupuas we meureun. Samalah Mang Juha jeung Birum katut Sena oge darga ngadenge jeung nyahoeun kana eta beja. Malahan Sena jeung Mang Juha mah mariluan ka astana mantuan ngagali kuburan. Sanajan maranehna apal nyaeta juragan Madisam teh jalma anu geus ngadelekaan ka dirina Mang Juha. Alhamdulillah rupina carios ganggaung disekapkeun mung dugi ka dieu wae para mitra. Boh bilih salami sim kuring medari carios aya nami anu kasabit, asma anu kasebat, gelar anu kapedar sareng tempat anu kababat pamugi ulah kirang-kirang pangapuntenna bae. Margi ieu mah mung sakadar karangan hungkul teu aya kajantenan di alam nyatana. Hapunten oge boh bilih dina medarkeunna rumaos masih tebih kana sae, malu masih diajar keneh. Pamugi nawakupna wae insyaallah kanggo dongeng anu salajengna sim kuring bakal medar deui dina jejer carios anu enggal. Mung sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Cag.